Para mitra sadaya nu sami-sami ngabandungan ye dongeng. Atuh salajengna para mitra sadaya, dongeng urang teraskeun deui hiji dongeng karangan Bapak Tatang KS, Tarung Parebut Gelung, karangan Bapak Tatang KS. Atuh Mang Jaya ngahaturkeun nuhun, mugi-mugi urang salamina dina kawilujengan, dina nggoning para mitra sadaya ngalaksanakeun tugas-tugas urang sadidinten biasa kalaksanakeun kalayan lancar, amin ya robbal alamin. Ari waktu subuh jam sabaraha cenah nya kitu para mitra di Kirang Langkung ya manya Kirang Langkungnya para mitra Kirang Langkung janten biasa nama aya waktu lah setengah jam gitu tinggawitan dur cenah para mitra sadaya waktu sajan tapi dur bedug subuh bedug subuh cenah para wargi kitunya aduh ieu mah ulah sareti berat teuing kedah enggal para mitra hudang gitunya para mitra dihudangkeun ku waktu subuh gitu. Nah, ai waktu subuh Kirang Langkung ya setengah jam lah Kirang Langkung lah. Mangga terjemahkeun we eta mah ulah purat perot para mitra. Geus aduh datang fajar masih kena subuh gitu nya. Aduh nyangakeun da para wargi nyangakeun ieu namina waktos di urang nyaeta anu sami-sami ngagem agama Islam. Atuh dongeng judulna Tarung Parebut Gelung karangan Bapak Tatang KS, urang teraskeun ayeuna nincak bagian ka-10 wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahman. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Tarung Parebut Gelung. Ieu dongeng karangan Uwa Tatang teu karaosnya ayeuna nincak bagian ka-10. Para mitra kaum dangu, aduh hapunten ye. Dongeng parantos dugi kanalika Adnawi pada ngepungnya disangka culik. Margi Adnawi diparentahkeun sangkan anjeuna bisa newak si Juin, ai si Juin teh anu tarung teh kitu nepi ka nyiksa harita teh salah sawios balad-baladna Ki Adnawi. Kitu para wargi sadaya atuh usung esangna we semuhun. Mangga kumaha terasna dongeng harita memang pas pisan Adnawi nanyakeun teh ka adina si Juin. Adina si Juin teu ngabartoskeun di mana aya Juin kitu. Malah mah disebutkeun culik atuh puguh di karepung mah urang teraskeun. Ngadenge parentah kitu tibah omod, masyarakat di eta lembur meuni teu sirikna sabedogna. Bari pating beretek di mana-mana ningker Ki Adnawi jeung sapada baturna nu harita geus dilingkung di sisi kebon anu kakara dipacul. Gilak-gilak Ki Adnawi jeung baturna tinggal lieuk samalah Ki Adnawi mah meuni teu sirikna muter ngareretan jalma nu ningker. Aya kana welasna urang kalawan saurang ge eueuh nu lemor. Di antarana aya nu mau bedog, aya nu mau kampak, balincong, bahalu jeung sabangsana ti eta pikeun nyiksa jalma nu disebut culik teh. Puguh we sakedapan Ki Adnawi jeung baturna rareuwas. Baringung kumaha pipetaeun sabab dilingkung ku puluhna urang. Tapi kareuwas jeung kabingung Ki Adnawi ukur sakedapan. Harita teh para mitra sadaya. Akhirna mah boga maksud kari kumaha engke tibatan kudu serah bongkokan kitu bae mah. Tong boroning kakara ditingker sanajan waktu jojoh patutunggalan silih alapati gecan pernah bobole. Sigana kajeun ngajoprak di pakalangan tibatan bobole sacara kitu bae. Ayo euy kepung wakul buaya mangap euy, culik-culik teh urang dewa ku urang euy. Ceuk bah omod nitah kata tanggana ngarurug Ki Adnawi jeung sapara kancana. Kekilanan kibaraya aya naon itu teu puguh. Ngadon ngalingkung kieu ningker kuring sagala. Cek Ki Adnawi bari mencerong kana beungeut bah omod. Montong pura-pura si gajal mah baleg si laing make nyebutkeun teu puguh sagala. Dikira ceuli dewek bonge kana sora nu jadi anak cocorowokan aya culik bari dibabari ku laing. Geus sidik si laing rek nyulik anak dewek make nanyakeun sagala. Saha nu nitah nyulikan budak ha? Ke saha nu nyulik budak saha? Alah montong nanyakeun saha deuleu. Geus sidik si laing rek nyulik anak dewek deuleu. Ye. Dewek mah rek aya tanyakeun ka budak nu bieu teh.
tapi budakna ngadolumpat bari nyebutkeun culik tema Ki Adnawi. Memangnya eta ge keur Ki Adnawi mah lain maksud rek nyulik ngan ukur nyingsieunan. Geus kitu pok anakna Bah Omod ngomong bari nyekelan kana leungeun. Bener kana bapak si jelema teh rek nyulik ka Ujang. Asal mana nanyakeun Kang ieu Kang Jumsin. Pokna nu tadina merek nyebutkeun ngaran lancikna Katelajuin. Ku sabab budak terus rasa dilegotkeun ngaran Jumsin. Lain nanyakeun Jumsin, kuring mah nanyakeun Juin. Nanyakeun saha? Pangdeng teh nanyakeun si Juin. Nya Juin urang weda tema Ki Adnawi. Aya naon perlu nanyakeun si Juin ha? Teu perlunya pokona mah kuring nanyakeun di dieu aya nu ngaran Juin kitu. Rek narewak si Juin ilaing teh. Dewek geus nyaho kana maksud jeung tujuan ilaing. Tangtu si lain komplotan ngaran si Suranta nu kamari kungsi jojoh patutunggalan jeung anak dewek. Dina perkara anak dewek majarkeun tukang menetan kokocoran cai kana kotakan sawah nu digarap ku si wawalak Suranta. Sok padahal manehna tukang hawak kana cai jeung tukang nyegetan galengan batur barina oge. Oh, jadi anjeun bapana si Juin. Heueuh anak dewek sia. Rek naon si lain? Hehe. Lamun bener-bener si Juin anak anjeun sina ka dieu heula, dewek hayang tepung jeung manehna. Rek garurug anak dewek sahulu si lain ha. Montong gede hate jeung hareupan budak satepak sabab si lain geus kolot deuleu. Lamun aya hate mah hayang nyaho jajal heula bapana sia. Kadong dora rajeun aya wawanen ka budak kamari sore bari rek dihurup ku tujuan. Aya teh mah aya urang silih taker tanaga jeung dewek sia. Sok urang silih nyebak nyakel sabuk milang tatu jeung dewek. Urang silih rak-rak iga deuleu. Cek Bah Omod kukubuk ngajak begalan pati ka Ki Adnawi. Aya kitu na aki-aki sakeupeuh jeung bajuna make kukubuk sagala euy. Na geus bosan hirup si lain teh atawa memang hayang ngajajal dewek? Cek Ki Adnawi make seuri sagala. Ngahina dumeh Bah Omod kasebut geus aki-aki. Lain dewek bosan hirup tapi geus bosan ku gangguan manusia-manusia jahat samodel si lain geuleuh. Rakyat-rakyat henteu keur tiis ceuli herang mata deuleu. Henteu keur kaur boga bana teu boleh digangsing, teu boleh dirurut ku manusia nu teu gableg dasar di kamanusiaan. Ayeuna geus der di lemur dewek, ayeuna nyusul anak dewek deuleu. Oh, jadi wani siling ka dewek ha? Moal pati-pati dewek adu hareupan jeung si lain lamun dewek ipis buri sia. Loba karingrang. Moal dewek mah sia. Moal ngepek jawer ngandang jarjang, heuh. Moal ngeplek jawer ngandar jangjang deuleu moal miuni hayang kabiri. Jadi kitunya. Heeh. Taiga kana lara. Tong boroning sanajan lara nepi ka patina dewek moal undur satu nyang beas. Moal ngejat satu nyang beas, moal mundur sasiku moal ngejat satu nyang beas deuleu. Aing mah moal ungut kalinuan moal gedag kaanginan. Hayo maju sia bangsat. Tema Bah Omod. Bener-bener gede wawanen rek ngayonan Ki Adnawi. Nu sakitu pangawakan jangkung gede. Dor hayang nyaho ari si lain bener-bener hayang ngajajal dewek mah. Moal burung diladenan. Tapi gampang ngagunakeun pakarang aya mah urang pada-pada ngadu ka kesitan. Urang lemor pada-pada lemor ngadu koko deuleu. Di mana geus ngajoprak salah saurang kakaran nu sejen ngaplus. Montong kala kabobacaan saing bangsa sia. Mundur budak euy. Cek Bah Omod. Siga nu geus teu sabar bari ngareret ka tatanggana nitah malunur. Na atuh ari Bah Omod nyarita kitu bari ngareret ujug-ujug sabrut Ki Adnawi miheulaan nyerang. Ngirimkeun gempuran peureub nu badag jeung keker. Dalamun segeuna mah moal henteu kana ngajungkel jumpel-jumpalit ka tukang. Ngan hadena Bah Omod teu eleh kesit, teu eleh seukeut panon bari nampeu ka hareup Ki Adnawi ari kilek ngabalieurkeun beungeut. Bari awak rada doyong, geblos gempuran Ki Adnawi anu mungaran ngageblos nyamos. Bareng jeung kitu Bah Omod ngarawatan pigelang leungeun Ki Adnawi, kepnet dicentok ka gigir. Solontod Ki Adnawi nyolontod, hiu peureub Bah Omod. Menibang baraan rek ngagempur sirah nu jadi lawan nu keur nyolonton. Ngan orokaya bubuhan Ki Adnawi ge kasebut geus manjing guru teu eleh rancing geus gentak manehna ngareuneuh celeng luncat ka tengah bari suku sabelah teu antepan nojer ka gigir rek ngahanca bobokong. Ngan pareng Bah Omod malik kalawan kesit ngabanting puhu pingping teg krejek Ki Adnawi ngarejet. Meh-mehan rek ngedeprek sak peureub Bah Omod nyusul tepus di gigir rek ngahanca sirah. Hanya kal gagal sabab Ki Adnawi cukup rancing geus. Manehna ngareuneuh atu gempuran Bah Omod nyamos. Jeleng Ki Adnawi sanggeus salamet tina serangan Bah Omod mah tuluy ngajaul bari leungeun sabelah rek ngajambak buuk. Lep Bah Omod ngalelepkeun sirahna sarta kilak malik ngarawel suku Ki Adnawi. Kepnet juralit bleg.
Ku waktu ieu Ki Adnawi daek teu daek rag-rag kalawan rada ngaharekeng sabab iga nyinakal kana batu. Keur kitu Bah Omod luncat muru nu jadi lawan nu keur nyarane kana tangka cau. Syak cebrod gado Ki Adnawi disikat. Kuat ngalengak terus ngajungkel nangkarak bengkang. Atuh keur tandangan nu keur ngalingkung nyaksian surak samala aya nu make totongengan sagala sabab Bah Omod aya dina kaunggulan. Tapi para mitra sakitu mah Ki Adnawi rada kawilang kuat gentak ngorejat deui. Sedang Bah Omod asa tamah garang, manehna ngaberik deui bari ngabistelkeun gempuran lempengan pisan beungeut. Samerut kilek Ki Adnawi rikat ngadoyongkeun awak ka beulah kenca. Samerut pereup Bah Omod nu sabelah deui nyusul tepus. Kilek Ki Adnawi ngadoyongkeun di awak bari suku kenca ngejat ka tukang marengan dongkona awak sedang siku Ki Adnawi nu katuhu teu disangka baris ngabadug kana kekemplong. Bah Omod ku waktu ieu kabeunangan harita teh malah mah meninggah rekang bari awak moyongkon taksiran siku Ki Adnawi nu asup kana kekemplong Bah Omod cukup rosak. Ari katamah-tamah waktu Bah Omod keur moyongkon teh dihanca di punukna dibanting ku pigelang leungeun kenca. Bruk Bah Omod rubuh nang kuban. Sedang Ki Adnawi tamah garang, punuk Bah Omod ditenyrag satakerna. Bah Omod ngagoak, kelegek utah getih. Geus kitu mah kaayaan tatangga Bah Omod jelung-jeleng ka tengah pakalangan. Bari marsat bedog anu maksudna rek ngahancak Ki Adnawi. Ngan orokaya batur Ki Adnawi nu genepan teu cicingeun. Manehna laluncatan bari butbet nyabetkeun bedog, kanu rek bebela pati ka Bah Omod. Tang. Bedog ti ditu ti dieu ting belentrang alabor. Jeung dua urang tatangga Bah Omod luncat bari nyabetkeun bedogna rek nutuh raga Ki Jagra. Ngan orokaya para wargi, Ki Jagra ge dina karikatanana kawilang cukup. Manehna gentak ngareundeuk bareng jeung kitu dua siku-siku kenca katuhu dipake nadah bedog ti pihak lawan. Tang. Nu saurang deui nyabetkeun bedog nyacar ti handap. Cileng. Juralit Ki Jagra luncat terus ngajuralit ka hareup. Celek. Napak deui kana taneuh. Surun tua saurang notog ku halu. Ki Jagra ngadoyongkeun awakna bari ngejatkeun suku nu katuhu. Solontod lawan rek notog halu teh nyolontod. Barang rek malik deui kapiheulaan manten sirana dibanting ku tungtung siku-siku. Beretaan daubat. Nu jadi lawan Ki Jagra ngagoak. Tuluy sosolontodan siga nu salaton. Bruk rubuh sisi kamalir. Jeleng Ki Jagra luncat bari suku nu kenca teu antepan. Ngajejek tak-tak nu rek ngabongohan kalsain. Jari-jeg lawan ngajari-jeg. Nyaranog pisan ka Ki Kardun anu keur ngayonan lawan disangka ku si Kardun mah aya nu rek ngabongohan ti tukang. Tina kituna si Kardun malikeun bedogna ka tukang. Bres congo bedog si Kardun ambles kana beuteung. Obat. Kuak nu katiruk beuteungna ku congo bedog si Kardun ngagoak. Berbei getihna kaluar maseuhan beuteungna bruk rubuh. Sanggeus aya kana 8 urang pihak lawan ting jarungkel. Berengbeng baturna nu sejen pada lalumpatan. Tenolih kanu cilaka, taksiran ngerasa kateter ngayonan pihak lawan. Harita Bah Omod jeung tatangana tiluan misan, sapada harita, ari anu 5 deui mah masih keneh gegerungan. Dasar manusia teu garableg polo, tibatan daek nerangkeun si Juin, ngadon sosoroh kojor, disangka ku dewek mah bubuyut si Juin, gede wawanen. Saimbang jeung kapinteranana geuning buktina mah ukur sungut we gede. Kakara ditenyrag punuk geus tamat nyawana, ceuk Ki Adnawi ambekanana ngahega katara kesang ngoprot kawas nu tasmani. Bari asareueus dumeh unggul tarung. Waina gilanceuk, rek diberi kue ka jeung batur-batur teh. Ceuk Ki Jagra bari nyelapkeun siku-siku kana sela-sela beueur. Wah, meungeus we tong make diberi sagala ka hamur-hamur tanaga. Bisa ngarag-ragkeuna 8 hulu geus untung. Yo urang baralik euy. Urang ngabisi salim arep-arepeun perkara si Juinkeun bae dangke moal burung aya bejana. Nya kitu hade, yo atuh barudak euy urang baralik, cek Ki Jagra. Geus kitu mah baralik deui, teu ngareret ka urut lawan 8 urang nu keur tinjaloprak. Para mitra kaum dangu. Kocapkeun Batara Surya, geus rek surup sumalindung. Kana sela-sela gunung ngaluarkeun cahayana ngakebur koneng semu beureum lir cahaya seuneu. Sora tongeret geus mimiti di sarada matak nari kana ati, matak kelar kana rasa ngahudang rasana langsa. Rarasaan asa kalala rusras inget kana sagala rupa nu geus kasorang.
ras inget deui kana waktu nu baris kasing hareupan naon anu baris tumiba kana diri. Mugi-mugi we ku ayeuna tong ngeret Mitra. Tadi cenah emut kan mangsa nu parantos kalangkung. Kitu malulangkeun paninengan atuh deui samangsulna disagedengeun emut kanu paros kalangkung urang ge emut atanapi inget ka waktu-waktu nu baris datang kitu. Mudah-mudahan para wargi harita kusurupna Batara Surya pertanda mangsa beurang rek kasilih ku mangsa peuting. Memang geus kitu kersana nu maha kawasa nyiptakeun alam papasangan aya beurang jeung peuting. Ieu salah sahiji kakawasaan Allah. Si horeng kaayaan mangsa alam teh teu weleh robah teu aya bedana. Jeung hirupna para insan teu bisa langgeng aya dina harekat jeung martabat nu hartina teu weleh aya parobahanan. Para mitra kaum dang sakumaha nu tadi digambarkeun salah sawios tanda-tanda kakawasaan Allah nyiptakeun alam papasangan. Aya beurang rejeng peuting. Dina ayana beurang rejeng peuting parantos diatur pikeun umat manusia. Mana waktuna istirahat, mana waktuna gawe. Jadi urang ulah dur-duran teuing beurang peuting digawe para mitra nepi ka teu boga waktu keur istirahat. Tadi dia urang bisa ngatur sorangan. Ku ayana istirahat urang bisa ngumpulkeun tanaga. Kitu diantawisna para wargi sadaya. Janten hartosna mah mangga atur ku nyalira. Cenah kuring mah tibalik ya istirahatna beurang. Lantaran gawena peuting mangga teh teuing nyangakeun eta mah kumaha saena bae. Kitu para wargi ngan kedah diatur, kedah aya waktuna istirahat, kedah aya waktuna gawe. Nyangakeun para mitra ka masing-masing nu parantos biasa ngatureun. Mangga urang teraskeun deui. Beuki lila cahaya Batara Surya teu pati bengras. Akhirna los leungit ngajadikeun sabudeurna madhab jadi poek kateureuy ku beleg-begna mangsa peuting. Bentang hiji dua geus mimiti kaluar ting carelak di awang-awang. Mapaesan langit anu semu buludru paul. Sora sasato anu biasa liar ti peuting geus mimiti disarada ngajadikeun sieupna mangsa peuting. Ciang-ciang jeung cari cangkas meuni beger sakapeung sorana atra, sakapeung hawar-hawar da pugu kasirig ku hilibirna angin leutik nu ngadalingling. Masyarakat di eta tempat geus pada simpe sabagian aya nu geus sarare babakuna mah kaum patani. Nu beurang natas capek barang gawe ngagara pakayana. Sabagian aya nu keur ting jerentul siga nu keur mikiran kana kaayaan diri. Contona di hiji imah aya saurang budak jajaka gawe hulang jentul bari ngahurun balung ku tulang. Sakapeung diukna ngadayagdag kawas anu ngalempengkeun bobokong, sakapeung cengkat diukna ajeg. Ngan kitu jeung kitu polahna eta budak jajaka sigana teh teu geunah cicing. Geus aya kana setengah jamna ngajejentul di tengah imah, torojol saurang awewe tengah tubuh. Norojol ti dapur rebarit nanggeuy piring balas terang dieusi ku kulub ganyol meuni ngebul keneh. Sok dituna hareupeun budak jajaka tayalian anakna bari pok nyaritakeun nanyatenyakeun bapana. Kujang ari si bapa tuluy ka mana cenah sakieu geus poek can balik keneh. Ongko tadi mah nyaritana ka mah teh moal lila sakadarek nguyang daun kabung ka Mang Lamsa ceuk indungna katelah maawang. Biasa we bapa mah nu ngobrol heula mah. Komo kitu si bapa jeung Mang Lamsa sobat medok teh mah Tajudin. Bari ceg kana kulub ganyol. Tapi ditunda deui sabab panas keneh da puguh kakaranyat pisan dijait tina kastrol. Sigana tos teu aya ganyol ayeuna nya para wargi. Amis ganyol teh lah nyakrek kitu deui ieu. Terus teu aya dina katuan ganyol teu kedah dipelak lah naon kirang produktif pamana merak ganyol. Gentos saya kudu sanes langkung produktif. Mangga gentos langkung ngahasilkeun dijual ge semua payu ganyol mah para wargi. Nganya sekali-kalieun mah katuangan antik eta teh. Mangga para mitra sadaya gentos we lah. Melak maulah ku ganyol ino gentos ku pelak-pelak sanes nu langkung ngahasilkeun. Di mana kurang dijual ya langkung mucekil hasilna kitu mangga urang teraskeun. Harita Tajudin para mitra sadaya nyarita. Panas keneh ganyol teh mah. Ari si Kujang kawas dongeng. Syariatna ngebul keneh atukeun bae heula sinar rada tiis da moal aya nu meakeun ieu. Teh mal indungna bari gek diuk. Harita teh emok cabok. Lain mah puguh udin teh tidak tadi ngarep-ngarep si bapa. Rek naon ngarep-ngarep si bapa rek barang bere. Atuh boga rejeki maka makeun tong ka si bapa kumaha dibeulikeun kana beas jeung samaleun. Meureun kadahar keneh ku si Kujang dibikeun ka si bapa paling-paling dibelikeun kana bako jeung pahpirna. Ngarep-ngarep si bapa sote lindak barang bere mah teu abi ceritaeun teh mah Tajudin budina rada alum.
aya picarita naon kitu. Pok caritakeun heula ka emak gampang kasih bapa mah. Sabab si bapa mah can datang, cek indungna bari mencerong beungeut. Nyata kieu mah Udin teh mikiran diri sorangan mah. Dipikir beuki kapikir, dirasa beuki karasa. Nya beuki ka dieu teh namah-namah kadorakaan we sagarupana ngahesekeun baeun jadi kolot. Hayang dahar ngandalkeun diladenan kudu jadi indung. Pakaian kalotor diseusehan kudu jadi indung. Galingging panas tiris dirancetan kudu jadi indung. Geus teu kudu dicaturkeun waktu keur leutik keneh mah. Pantes we sagala rek diurus ku indung ge. Kumaha indung kumaha bapa. Ari ayeuna mah leuleugeur atuh Udin teh. Moal nyarek terus-terusan we ngahesekeun jadi kolot, pokona mah ka diri emak kasebut indung. Kilang bara Udin bisa mulangkeun cisusu mah atawa mulang tarima ku rezeki. Atuh bisa-bisa ngentengkeun kana kaberat mah ulah kepanjangan teuing Udin ngahesekeun jadi kolot. Meureun kumaha ge karasa karipuhan ngurus nu jadi anak. Ti barang Udin dilahirkeun nepi ka ayeuna kasebut geus dewasa. Umur Udin geus 20 tahun leuwih, cek Tajudin siga nu ngebrehkeun ka nyaa. Jeung ngaraskeun kanu jadi indung bari dina nyaritana semu ngageuri sirahna melenguh. Puguh karasa mah Ujang keur nyusu keneh teu kaur indung rek ti beras sare geus dengek ceurik hayang nyusu. Hareng saeutik kurang sare balas ngeyong-ngeyong hideep. Teu sirikna ditatap diusap ditiupan lain bobohongan. Boga dahareun sahuap sakopeun ceuk paribasana kajeun teu indung. Anak kaparaban ge geus ato. Tong boroning ku emak karasa ripuh karasa capek ngurus anak teh sanajan ku batur ge apan nu geus ngalaman boga anak mah sarua. Heuh ari kitu kunaon atuh? Kakaraeun teuing Ujang make nyarita kitu sagala. Make nyebutkeun pepeuriheun keur leutik sagala ngahesekeun, sagala ngagawekeun kanu jadi indung. Aya naon meuni harare heran mak mah? Cek indungna Tajudin. Semunu deudeuhna keur kanu jadi. Harita maawang kacidanya ahna pisan kanu jadi anak. Da karena ge kolot kanyaah kolot mah taya wates wangeunna kitu. Kanyaah kolot kanu jadi anak mah teus teu aya watesna para wargi sadaya. Mangga urang teraskeun. Harita Tajudin nyarita nyaeta kieu mah Udin teh da ayeuna mah geus dewasa, geus meujeuhna ngurangan kana kacape jeung karipuh nu jadi kolot. Ulah sagala rupa nganalkeun kolot bae, jelasna mah hayang diajar we mah cakal hirup leuletikan. Hayang diajar hirup leuletikan kumaha nu dimaksud ku Ujang teh? Tanya indungna can ngartieun. Lamun hade dijelaskeun mah geus hayang boga pamajikan mah ngarahaya nu ngawulaan. Ulah sagala rupa nganalkeun nu jadi indung bae, tema Tajudin. Terang-terangan geus aya niat hayang rumah tangga. Nya ari si Kujang nyarita sok tara dipikir heula na dikira enteng ari boga pamajikan teh. Ya Kujang kasebut boga pamajikan teh teu cukup mungaran ku kawin bae, teu cukup ku bogoh pada bogoh tapi kudu kasartaan ku kamampuhan. Ngabayuan nu jadi pamajikan. Kahiji kudu diparaban atawa diresikoan, kadua kudu dipakean, katilu kudu diimahan lamun kasartaan boga mirik gede. Kaopatna kudu geus mampu dina ngapi ngajaringna nu jadi pamajikan. Kudu bisa mawa kana jalan nu baris beres roes rumah tangga. Sedeng hidup rek bisa kumaha nyumpona nu disebut ku emak bieu. Sorangan ge masih kena dicukupan kudu jadi kolot. Sabab hidup can boga pakasaban. Anu matuh rajin ge sok boburuh macu tara salalawasna gumantung kana usum makaya. Ari geus beres makaya mah ngaligeuh we samodel ayeuna geuning. Nya geus cukup atuh mah Udin boga pamajikan teh. Sabab cek abah ge baheula geus dewasa Udin teh. Nya ari geus dewasa teh mah. Cek saha Ujang leutik keneh. Ngan rek boga pamajikan teh teu cukup lumeh ku geus dewasa. Saha awewena nu daek dikawin ku bari jeung teu dibayuan. Tong boroning diri batur mage ku bapa hidep. Ari saukur dipihukum mah bari teu dahar teu make keheulaan. Kajian malelengohan we puguh deui bari boburuh ngaramet atawa tanur. Kayak di mana Ujang geus boga pakasaban, boh kuli boh dagang nu kasebut gede leutikna mah geus boga penghasilan. Tadi dinya kakara mikir-mikir hayang boga pamajikan atawa rumah tangga. Da kumaha ge moal dihalang-halang, moal dijurung-jurung gumantung kana pikiran sorangan kitu. Ayeuna mah keun we heula Ujang ulah waka mikir-mikir hayang boga pamajikan. Kecek mah ge di mana geus boga pakasaban bari pake sorangan geus cukup rangkepan
kalawan geus boga pikeun ngabayuan sapopoe teu naon-naon. Cenah hidup keukeuh peuteu maksa, hayang boga pamajikan ayeuna-ayeuna, teu naon-naon ari geus teu beunang dihalangan ku kolot mah. Kadar keur ipekah kitu kumaha engke we piraku bapa hidup teu bisa mangikhtiarkeun keur saipekaheun mah. Ngan kumaha pikarepeun hidup sanggeusna salamet kawin. Da moal nya kasebut geus rumah tangga ari kaperluan sapopoe, ti kolot keneh. Kapan ceuk ujang ge hayang ulah ngaripukeun salalawasna kanu jadi kolot lain? Temal indungna teu leupas tina kanya. Geus gawes kawin kitu kumaha engke we tuh mah da piraku ulin ge teu boga pakasaban atawa milik. Geuning batur ge nu samemeh boga pakasaban geus kawin, teu burung bisa ngabangun rumah tangga, bisa dahar jeung pamajikanana, cek Tajudin siga nu beunang teu beunang dipona. Geus kitu majep indungna jempe siga nu hoream ngomong deui. Sabab anakna keukeuh peuteukeuh, boga pamadegan hayang boga pamajikan, kitu di Tajudin ngabetem bari sirahna malengu. Heuleut sawatara menit guru tak datang saurang lalaki tayalian bapana Tajudin, katelah Mang Dinta kakara balik tas nguyang daun kawung ti sobatna. Geuning carung geuli keneh teh teh. Disangka ku abah mah geus harees boro abah teh rek amak rume panto teu ditulakan, ceuk Mang Dinta. Bari nulakan panto guprak nu daun kawung sabeungkeut gigireun Tajudin. Geus hare naon ti tadi ngarep-ngarep abahna. Janji moal lila ngadon ngalelep terus ka mana atuh? Cek Biawang bari tangga. Oh, teh terus ka mana? Di ditu we ngadon ngawarangkung jeung Kilamsa. Ari kata mata-mata tas mapatahan anakna babakuna mah. Temal Mang Dinta gek diuk ngareneng jeung Tajudin. Nah kunaon make mapatahan anak Kilamsa sagala? Oh, di papatahan sotenan lain boga kalakuan teu bener. Ngan di papatahan tina urusan nyarita. Ongko kasebut urang Sunda mah, tapi basa-basa loba pahili. Basa keur sorangan dilarapkeun ka batur. Basa keur ka batur dilarapkeun ka sorangan. Contona we tadi abah nyarita nawaran dahar pokna teh. Mang bili bade hoyong nedama. Mang awe cenah ngabantuan ieu ngabantun ku nyalira kitu. Kapan basa neda jeung ngabantun teh keur sorangan. Kuluna mah ka batur mah tuang, ka batur mah nyanak kitu. Oh, abah mapatahan sotenan lain ku minter ngan karunya we ka manehna. Bisa anu nyeng seurikeun. Saja batik kitu, abah mah hitung-hitung milu ngamumule basa ku basa sorangan. Sabab basa Sunda teh rek usaha deui di bebenerna. Rek usaha deui di mumulena lain ku urang Sunda keneh. Geuning aya kulub ganyol di di mana-mana. Aduh, meni ieu meni kakara manggi ganyol deui ieu. Cek Mang Dinta tuluy ngalegot kana kulub ganyol. Para mitra sadaya, harita maawang tuluy nyarita. Tadi pamerenya emoh aya genep siki nya bieu bada magrib dikurubkeun kana kastro. Nah, tu dianjep we kujang aya rejeki lain dihampul kaynya. Cek Mang Dinta bari harita ngalaan hiji tuluy dipesek belewek di dahar meuni caca muilan. Bangun anu ngeunah suruput nguyup cai tina bekong anu geus nangalang di sisi bilik anu bari ngareret ku juru panon kata Tajudin. Ari si kujang kunaon merengut wae wareg teuing ngopi ganyol euy. Mang Dinta nyarita rada ngabanyolan kana jadi anak. Lain wareg teuing ngopi ganyol da manehna macan noel acan. Nya kunaon atuh ngahuleung kawas lain murid jawara we make jeung hulang-hulang semun wae bakasieun. Pilakuan hak abah ti leuletik muhit pangarti kana bela diri. Ulin buhun make jeung loba karingrang onaman mah. Asa jauh tina semu anggang tina rupa. Mangkaning ti Eyang Haji Ahmad jeung ti Wajumarta geus meunang panggembleng ilmu samalah jadi pamujian pisan. Dina rigig masagi, dina jurus cukup. Bo jurus atawa gerak naon pamonyet bisa. Geras jurus na bogo nagog cenah. Geus nyangking jabak kitu awak seseg pargel. Penekna mah eueuh cawadeunana si kujang mah tuh. Cek Mang Dinta nemongkeun kareueus kanu jadi anak geus nyangking pangarti. Lume eta bieu ka kuring, ku kuring teu omongan ulah waka mikir-mikir hayang boga pamajikan. Sabab boga pamajikan teh lain bantrak-bantrakeun anu can boga pakasaban mah. Kuring mah nyarek sotenan ku waktu ieu satungtung si kujang can boga pakasaban atawa can boga gawe. Engke mah geus boga pakasaban moal dihalangan pek bae. Rek boga pamajikan mah da sakuduna lalaki mah kudu boga pamajikan. Awewe kudu boga salaki tak kitu. Moal hade kasebut boga pamajikan rek diparawana diparak onaman mah. Leung lamun teu buru-buru boga anak.
kumaha kawin kakarasa tahun 2 tahun geus boga anak kapan beuki namahan kasusah teh cek biawang ngajelaskeun ka salakina. Lajeng sanyana ku abah ge karasa kujang tong boroning can boga pacabakan. Cacak geus boga pacabakan oge bari boga anakna hiji-hijina nyar sahuap sakopeun jeung asareng habranyu. Komo waktu si kujang keur leutik keneh mah usaha mun teu sirikna ti hotat aya paribasa sirah dijieun suku dijieun sirah teh teu mikirkeun ka poe ka ibun. Ini subuh datang poe lain bobohongan nyata ngingetkeun boga ibadaheun nyatana anak jeung pamajikan kitu. Ai perkawis pakasaban mah kumaha engkewe tu abah piraku jelema hirup teu boga pakasaban. Pokona mah urang daek ikhtiar. Lamun cicing wae tangtu moal boga rezeki tema Tajudin. Harita tujuan nama tetep nolak kana panyarekna nu jadi kol.